Mula sarabahan keur eusi beuteung, tuluy indit OTW jalan-jalan peuting. Samemeh indit-inditan urang taraptikeun heula pagawean. Ngarah tereh beres tah urang make jurus tereh we. Tring. Tuh beres we saridakeun. Lanjut deui urang marinahkeun ieu 1 2 3. Tring. Tuh areueuh we parinah ku sorangan. Anu bararesihna geus ararampi, tah ayeuna mah kari nu rarewokna. Sok carali. Tring. Tuh haranyat we ku sorangan besti. Atuh geus tarapti magegero. Langsung we urang ngamandian beas ning ieu. Singkat cerita beasna geus bersih. Langsung we lapan bujurna nepikeun ka garing. Atuh geus garing mah tuluy we cecepkeun kana wadahna. Bukakeun, asupkeun, colokeun, jetrekeun. Kulantaran di imah teh eueuh pisan pasakeun besti. Hayu we urang balang siar heula sakedeung mah. Ning ieu geuleuyeung we si Buni teh nyelebrung. Jol nepina teh ka dieu sia besti. Cing kira-kira si Buni rek meuli naon? Lain salah, lain kokojo da naon atuh cenah Buni? Pan biasa mah lamun ka dieu teh tara kaliwat kokojo teh. Tah lanjut urang nyimpang heula ka dieu besti. Biasa we berburu kangkung ka dieu maning ieu. Soalna kangkungna sok alus hejo dipasakna teh. Pas nepi di imah jol borolo we tah dibahekeun. Naon cenah eta teh Bunit bentukna siga strawberry. Ah pokona mah eta we lah. Cung saha nu resep nu kieu sok karome. Berarti kita sama. Bae ah najan ceuk batur geuleuh ge. Da ceuk si Bunit mangeunah tah ieu ngahaja dihijikeun jeung kelekna. Da bebenyit bisi aya nu teu resepeun. Samemeh diasakan teh urang kumaha heula singka bersih. Singkat cerita ngumahana geus beres. Langsung we ning ieu urang mandian telenan panjangna. Tuluy ulah poho senjatana singka bersih. Atuh geus meunang ngumah teh tuluy we urang ojaikeun heula sarerea biar happy dan rasanya lebih enak. Jebrud we tutupan. Bari nungguan taeuna asa, urang bari nyiapkeun toppingna. Ning ieu aya cabe benot 5 siki, ditambah we serpihan tomat sajenil. Tuluy we si bawang jahat 2 jenil, si bawang bager we sajenil satengah. Tamahan we ku bawang daun 2 jelepeng. Cur we kucurkeun si minyakna. Atuh borolokeun we ku sareng-kasreng eta si bawang jahat jeung bawang bagerna. Ke heulaanan bawang daunna mah. Tah si bawangna geus seungit, tuluy we ecakeun eta si lalakonna. Ulah galeh cur we kucurkeun si cai kalduna. Borolo we bumbuan ngarah aya rasaan. Tuluy we kecapan ngarah manis. Ari pek teh kecapna kalah beak besti. Baelah langsung we ning ieu urang purudulkeun si cabe benotna. Tuluy eta si bawang daunna. Tah terakhir borolokeun we si tomatna ngarah seger. Ulah galeh sakedeung asak we ning tuh. Tah ieu penampakan akhirna besti. Lanjut deui kana menu kadua. Urang masak kangkung anu tadi besti. Da si Bunit mah karesepna sayuran nu harejo. Jadi lamun eueuh sayuran teh asa kareresat kitu besti neleg teh. Tuluy we purudulan bumbu ngarah gurih. Terakhir biasa we gajelengkeun tomat. Tuh besti kot hejo kieu kangkungna ge nya. Singkat cerita ieu geus di waktu sore maju kaburit. Ieu teh rencanana rek OTW si Bunit teh. Arek ka mana atuh cenah Bunit sieun sane kalabuluan. Kulantaran ti barang masuk loba gawe geuningan besti. Yang geus we peuting-peuting ngarah nyalse. Ning tuh biasa we ari init-initan teh. Sok ngagemrong we dina kaca teh. Dangdana geus beres hayu we urang sidakep di handap. Biasa we apanan kudu dur cong teh geuningan besti. Lamun geus ditangtukeun jam saanu urang indit, geus we langsung ngabelesat jam sakitu. Ning ieu personilna keur nungguan jemputan datang. Ari pek teh teu kungsi lila torojo we ning ieu bangkong hideung teh datang. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut